Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul julusi ari ieu eta adab-adaban diuk. Yu'rafu dikanyahokeun saha al-waladu budak. Huwa naha ari ieu budak teh mu'addabun eta anu beradab, anu dididik, am ghairu mu'addabin atawa anu henteu dididik. Biharokatihi ku pirang-pirang usikna gerakna ieu si walad, wasakanatihi sareng pirang-pirang di cicingna ieu si walad. Payalzamuka mangka misti ka anjeun ida jalasta di mana-mana diuk anjeun antat tabi'a kana yen turut anjeun hadihin nasoiha kana ieu pirang-pirang nasihat. Antoh sina kahiji kudu ngaluskeun anjeun hai ata julusika kana tingkah diuk anjeun. Patajlisa mangka kudu diuk anjeun mustaqiman halna anu anceg, sakinan anu tenang. La tu'awiju ulah ngabongkokkeun anjeun roksaka kana sirah anjeun au badanaka atawa badan anjeun. Wala tamuddu sareng ulah manjangkeun anjeun rijlaika kana dua suku anjeun. Wala tufarki'u sareng ulah ngoprek anjeun asobiaka kana pirang-pirang ramo anjeun. Wala tal'abu sareng ulah ulin anjeun au tusabbiku atawa nyorokkeun anjeun biha kana itu asobi. Au tuqallimuha atawa neuktekan anjeun kana itu asobi amaman nasi di payeuneun manusa. Wa idza jalasta sareng di mana-mana diuk anjeun ala kursiyin dina luhureun kursi. Pala todo mangka ulah neuneun anjeun sakon kana bitis ala sakin luhureun bitis. Wala tuharik huma sareng ulah ngusikeun anjeun kana itu kana itu sakoin. Wa ida arodta sareng di mana-mana ngamaksud anjeun antad kana ngagero anjeun ahadan ka salah saurang pala tusyir mangka ulah mere isyarat anjeun ilaihi ka itu ahad bi usbu'ika ku curug anjeun au bilsika atawa ku mastaka anjeun. Walakini do'uhu tatapi na ngagero anjeun ka itu ahad bisautika ku suara anjeun ma'ahob dihi sarta alona ieu saut. Kaela tu'zi supaya henteu nganyenyeri atawa milaraan anjeun al-hadirina ka pirang-pirang jalma anu hadir. Wayalzamuka sareng misti aidon deui naon alla tamzaha yen ulah heureuy anjeun ulah motah anjeun muzahan kalawan motah ghairala ikin anu henteu pantes. Au tadhaka atawa seuri anjeun bila sababin kalawan henteu aya sabab. Au tastakthiro atawa ngalobakeun anjeun minal mizahi tina heureuy wadohki sareng seuri. Fa fi tafsiri sareng eta tetep dina hiji tafsir inna ba'da sahabati ari sayaktosna sapalihna sahabat radhiya moga ngaridhoan insyaallah Gusti Allah anhum ka itu sahabat. Lama aktsaru eta nalika ngalobakeun itu sahabat al mizaha kana guyon nazala lungsur naon qauluhu ta'ala dauhan Allah ta'ala. Alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubukum li dzikrillah. Alam yakni henteu nah can datang waktuna lilladzina ka jalma-jalma amanu anu ariman ieu ladzina. Naon antah sya'a yen khusyuk naon qulubukum pirang-pirang hatena aranjeun li dzikrillahi kana eling ka Gusti Allah. Wa manazala wa masarang perkara nazala anu lungsur ieu emak minal haqqi nyatana kabeneran
walayakunu sareng teu aya itu lazina kalazina eta saperti anu utu dibere iladina alkitaba kana kitab min qablu samemeh ladina potola maka panjang alaihim ka iladina utu naon al amadu waktu fakosat tuluy teas naon kulubuhum pirang-pirang hatena ladina wa katsirun sareng ari lolobana minhum ti itu ladina fasiquna eta anu parasek kabeh wa yalzamuka sareng misti ka anjeun aidon deui naon alla tarfa'a yen ulah narikeun anjeun sautaka kana suara anjeun bil kalami kana nyarios aw tagetaba atawa ngupat anjeun ahadan ka salah saurang minan nasi ti manusa aw tashtimahu atawa nyarekan anjeun ka ahad aw tupsia atawa nyebarkeun anjeun sirrohu kana rahasiana ieu ahad wa qad qala sareng nyata ngadawuh sa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al majalisu ari pirang-pirang tempat tiuk teh bil amanati eta tetep mangrupakeun amanat wa ala takziba sareng ulah ngabohong anjeun pikalamika dina cariosan anjeun ditudhika karena supaya nyengseurekeun anjeun bihi kuma al hadirina ka pirang-pirang jalma anu hadir wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis wailun ari lapad wailun ari kacilakaan lillazi eta pikeun anu yuhaditsu anu ngobrol ieu ladi bil hadisi ku cariosan liad haka supaya seuri minhu tina itu hadis sah al qaum payak zibu tuluy ngabohong ieu ladi wailun ari kacilakaan lahu eta tetep pikeun ladi wailun ari kacilakaan lahu eta tetep pikeun ieu ladi wallahu a'lam bissawab.